Tina naon kasep. Tos cigang ekuin deui mah. Oke, 2.000 atuh. 2.000. Puguh duitna. Yoga jeung mancing. Emang pelit. Pasti Bara tuh cita-citanya jadi petinjunya ya. Nah, gitu. Atuh udah ngepel wae. Kontrol atuh tulangmu. Yes. Aduh, bet. Sama kitu jeung kitu hirupna. Kudu kumaha tuh, Mang. Inilah hidupku apa adanya. Tak perlu sanjungan dari orang lain, tak perlu simpati dari orang lain. Merdeka. Kontrol atuh. Hari gini masih gitu. Ketinggalan kareta sih mah. Gampang. Nge-BM aja. Emang mana boga cita-cita lain? Boga atuh, Mang, cita-cita Mamang hayang jadi pilot orang keleutik teh mah. Astagfirullah. Ang, Paran. Naon ya? Jika nu bahagia amat. Bahagia di mana? Puguh panik. Pokoknya cita-cita Ang ganti. Udah jadi pilot. Kunaon emang ya? Pokoknya mah ganti we nu sejen. Udah pilot. Jadi masinis atuh ya? Nah, geus jadi masinis. Cita-cita langka eta. Kunaon emang ya? Tina naon kasep. Tos cigang ekuin deui mah. Oke, 2.000 atuh. 2.000. Puguh duitna. Yoga jeung mancing. Emang pelit. Pasti Bara tuh cita-citanya jadi petinjunya ya. Nah, gitu. Atuh udah ngepel wae. Kontrol atuh tulangmu. Ya, Bulan kasep. Eta siawan nyala ke kolok. ting. Nuan. Ih. Jeruk. Aduh, jeruk. Nih. Tutut. Jeruk. Tutut. Oh, nih. Jeruk. Hehehe. Wow tuh. Mang Jambul. Awas. Maaf, kalau mau naik kereta harus punya tiketnya. Eta sia sugana instagreun. Mana tiketnya? Tiket naon sih teh? Kontrol atuh madung. Uga sih teh garing. Mah, cep. Naon? Geuning si Oni kitu keneh sugan urang instagreun. Emang ngomong apa si Oni di mana? Di mana kerulin sorangan ke kakaretaan? Manehna kuat apal ka urang? Mana apal teh kunaon si Oni jadi sarap gitu? Mun teu salah mah keur baretona si Oni yang jadi masinis, Mang. Tapi tara katarima, jadi we ayeuna kitu. Hah? Kunaon? Jam. Ompem palayum gamreng eyang jadi. Sepuluh, 20, 30, 40. 1, 2, 3. Ang, Kulan ya. cita-cita maneh ganti udah jadi masinis. Ih, emang gonta-ganti wae. Nanggeus tuh. Hang tuh kudu boga cita-cita. Geus Ang, teu kudu boga cita-cita lah. Kumang kewe tah mah. Jadi pilot power ko si Betty.
jadi masinis magrum ko si magrib kumangke we eta mah urusana. Mir, si Aang teka dia kemana nya? Nya bos, kemananya si Aang? Tenyaho. Mir, yuk kita balik. Baper ya orang. Yuk. Astagfirullahaladzim Farhan. Bang, eta mah yang dipayang anak urang si Aang. Kunaon si Aang eta mang? Gering. Bok bet. Innalillahi. Teu kudu sedih mang. Manfaat jeung Rasulullah juga mah dina masa laluna atawa anu dilakukeun ayeuna. Nasib baureunya kau karep bakal kumaha. Contohna saya jeung Badut Kutub. Anu tadi arek ngabulih Rasulullah, akhirnya jadi kembali Rasulullah. Sampai ayeuna mahkamah bersanding sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mak ya. Kalah namprok aja. Tireta api put. Jangan lihat yang di sini. Hai, yuk tinggal. Maaf kalau mau naik. Kunaon lu? Kunaon lu? Jus. Maaf kalau mau naik kereta harus punya tiketnya. Tiket naon sih teh? Juga naik geus cager. Mana tiketnya? Tiket. Pilih. Oh, pilih. Pilih. Oh, pilih. Astagfirullahaladzim Farhan. Gua sengir.